Oke, 3, 2, and cut. Hai, jelas ya. Terserah ya. Ajo jinga ala ala ajo jing. 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 Nyalain kontrol sih warga. Kau beneran teh, saya datang teh. Hai sih, aku naon kalau joget dan di dia lain kontrol warga kan itu. Ih, sama Nora teh, iya teh keur ieu teh, keur usum aing metos spot teh. Bea kotana ieu. Oh, spot cua ngomong kali deui, nah. Oh, spot doang. Di milet ku aing teh bibir. Asia teh sungut aing disorakeun jeung daging ayam. Sekalian we sorakeun jeung ieu bol bebek. Kan sing nyadar. Yeh. Nah, ente si arek ka mana kitu? Itu aing mah mana we ngaranna GRT aing mah kukulintingan tempat warga. Oh, oke sinya. Oh, atuh minjem duit teh ceban teh. Cek minjem duit di ujung-ujung nawa wah. Oh. Pelit cia teh karang da we, merean duit wae. Apa isi gaper? Komo main kita mau ke kencing Castro tapi can datang-datang. Bang, jangan itu sih masa Tempo yang mau ke kencing mau Castro jadi lah. si masa mau kastrol doang anjing ke kenceng. Ih, persiapan atuh jantung kayak beas sepi cabe ge eueuh sih mah. Mending nasa ngomong sekalian we aing tah mau sep Renata. Nah, tuh ulah Sep Renata, Arnold, Sep Arnold. Nah, akhirnya teh Sep Arnold. Karak ngadeng sep Arnold. Deng itu nya. Arnold mah main film perang teh ya. Tadi kumaha ieu mun naik masak duitna? Aing mah geus teu boga naon aing mah, serius. Rek naon sia ngajak masak aing itu bukan naon mah. Terus kumaha duitna? Sepugu aing ge nanya ka sia nanya di ka aing. Bisa tuh deh aing urang neangeun heula sugan we anu ngaragageun duit. Di mana? Bisa itu ikhtiar we lah nya mah. Beuteung ngapar, Pak. Ieu. Akuarium aing meuni dakil kieu. Bosen deh aing kena laukna ieu. Ganti ku aingnya. Sekalian ku aing bersihan ieu. Bener aing meuni lauk heula ah. Mang. Cerahan cia. Iya aing arek kalau liang aing meuli lauk hias. Mang. Boga ceban teu. Minjem aing ih. Buat aing beak. Pinjem ceban emang neng bapak sia. Ya, saya. Amun arek minjem duit sia. Aya syaratna. Daek teh sia meuli lauk kalau liang. Ke pulangan anjing sia. Wah, bener Mang. Mana duitnya dia? Sia. Nah, Oh. Oke, kedang Mang. Lok naon? astagfirullah. Ku belum teuing sih sia jadi ansip teh. Lauk hias, pan aing dia ngomong lauk hias jeung akuarium aing. Geus buru ka ditu. Wah, tuh. Ditutup manten pasarna. Oh. Mas Kong. Per. Udah. RT tuh per. Kunaon Mang? Ih, bego sama mending urang eta duit anjing masak. Sia mah Pong, pastinya RT wae, RT urang pelit, jaban sos ditang, jadi mere duit meureun. Ih, bener oge pernya. Tapi per, mun arek urang sepik jeung golor ku mata. Tah, mun kitu aing setuju geus aya sampeurkeun lah. Geus hayu. Kau Teh. Salam. Tumben ya Nang. Ieu teh bade ngolekan. bisa ngolekan sia blon ngolekan ku budak sakola wae. Jadi kieu teh pamuda. Pamuda. Heeh. Udah anjing masak ngarti meureun. Golor. Golor di mana? Kau laporan kan sih? Jadi kita nya pantu ci anten enak saat tehnya terpeting hujan. Nah, nu dipendang teh tanu alusna tadina kakulon urang pindahkeun ka wetan teh. Mah, sih. Ci anten pindahkeun. Ngarti aing. RT mah geus cicing, ulah geus hayang nyaho leuh. Dua harga aya di ditu tuh. Hah? Lu bener sih aing urah. Merah amat tuh datangnya. Enggeus RT mah ulah ilu, ulurah ge ulaheun ilu. Pugu titah meta danana doang. Engke aya jatah jeung RT mah. Oh gitu. Heeh, geus sabar dah. Duit teh apa aing aduh. Seperti itu. Aduh, aing duit. Aing pakai kas RT-nya ieu nya, bejakan ka lurahnya. Heeh, siap. Urusan sih eta mah. Dong ayo. Saya 50.000 deui tah. Mahi meureun bejakan ka lurahnya. Mah Duit bau-bau duit bansos rakyat nih mah. Eta uang kas RT eta. Geus nula teh teh. Don, Heeh.
Tapi aing ada bingung teh ka budak cai anten. Harusna pindahkeun ti wetan ka kulon, ti kulon ka wetan. Kosang kuriang eta mah. Tapi nak ai mau lu lah mah ngabohong lu mah. Gila amat ya Hansip. Kira-kira bener moalnya ke budak main di kita. Teh. Naon, Mang? Kemana wae sih ya? Ya wae. Cager sama teh, cager. Cager geus sia kamari mah aing keur garing gledek ku sia. Ayo sia Siti, ditanya aku kolot teh meni galak amat sih sia. Aing nanya bener ya. Cager teh sia. Kan katempo meureun ku sia aing geus jag-jag kieu berarti aing geus cager sia mah. Ayo sia Siti, ditanya na. Baperan sia Saker naon di? Gua naon? Iya aing. Tadi aing mitahan si Cita meuli lauk jeung akuarium aing tuh. Diganti ku aing lauk akuarium tuh geus kitu aing bosen. Tapi tadi can datang kene wae geus karesel aing nungguanna. Hebat amat sia Mang boga akuarium. Mangak dipelakan lauk naon kitu Mang? Nyawa sia mati aing bingung. Makan lauk naonnya kira-kiranya? Mending ku sia Mang pelakan lele atau nila. Ai sia Siti. Paneta teh akuarium lain empang. Atuh kajen sia namun sia ke lapar tinggal nyerok gampang. Jelas. Sakalian aku sia tita melakukan japu ku aing tah akuarium aing tah. Norak sia Mang. Nora cenah. Sia nu norangin aing. RT deh malah yang mau nanya lagian boga RT koret-koret tuh ingin cobaan kita dibere aing. Padu asa teh nyingsing sembarangan nih beli kentuk di kos sepeda. Siap naon di dinya kemana kitu? Kepos ya. Siap lagu siap teh Hamsid ge. Mau jadi anak iya siap presiden. Mayana. Teman-teman deh, bos. Boga RT. Sia dak rek kamarana di. telepon jika aing pong keur ketempo. Kumaha teh? Calon pamajikan cenah. Per, moldaikeun si Siti ka sia mah. Lain tipena. Wah, kumaha teh bisi teh? Tipe si Siti mah sayang nyaho. Pas mangro. Mun saulin lah. Teh sia aing ngomong oge teu dijawab-jawab rek kamarana. Iya ti, aing teh rek masak. Nu bener sia. Serius aing mah. Rek iluan moal sia, tapi syaratna. Abeuh sia mah rek masak doang ge. Meni kos rek ngalamar gawe aing mah. Bom ti, syaratna teh sia daek teh anu belanjana. Atuh daek sia mah tibang balanja ka di aing balanja. Geus sia, lu Nama belanja ieu? teh bebas seterah ti yang penting ngapasakeun. Heeh nya tungguan. Sia. Aturan si Siti sama belanja aing. Maturan kewae mending tuh mbah kastrol jeung aing. Kesempatan aing pengira deui aing sama aturan mah Ih, belanja. engke wae per percintaan mah. Ayeuna ngumbah kastrol heula we ayo. Sugan-sugan jadi santri. Ayo. Aing beli ke mananya? Masa beli ke pasar? Beak tuh. Iya pakai ongkos kuliahna. Si Hansip kenaon di dinya? Kuya keur modal we sia cicing di dinya. Nyahoan cati aing hayang modal. Antra yuk. Sudi teuing aing kudu nganter sia modal. Saya dong ke aing di kuliahan tai sa plastik. Heeh, kek aing dianter, tapi sia keur modal di bom sia ku aing daek. Atuh hancur meureun bujur aing sama. Lagian si Hansip rek naon sih ngomongkeun modal garila aing. Saya ke mana di? Iya aing ti lieur kita meuli lauk kuin kendor. Oh, si aing meuli lauk, kebeneran ya aing boga lauk ya. Lauk naon eta? Lauk bagus ieu mah sia moal nyaho lauk laut. Udah bener sia teh lauk laut. Bener sia mah percayaan ka aing. Geus dieu ku aing beuli dieu. Tapi ulah dibuka ayeuna nya, sia besi kena matahari jadi zombie sia laukna. Oh tuh. Sia hakan teh sia kendor akuariumna diasupan lauk teri. Amat di Siti gi. Sabar naon sia mah teh sabaran. Ih, Teu nyaon beuteung aing geus kerebekan. aing ge lapar pan sarua sia mah. Nyaho aing ti es di dahar-dahar. Tuh si Siti tah. Ya, Gila amat Siti meuli nu kitu dang ge. sabar naon sia mah penjauh. Ih, pernah aing lempang capek. Sabaran naon lagi mah. Lebay geus dikeun dah. Yang geus tieu dah. Isikan we ye. Sia batu kaki ge. Jol sama Gusti tah di kita deui. Emang sedaek ding isikan.
Bung sia ini sih yang main isikan mah. Makana ti pan turunan kudu daek le barang gawe. Tibang isikan doang ge. Tah. Ih, sia Ipong mentang-mentang aing teu urunan. Ampun aing mah ditutah-titah wae. Amana deui. Astagfirullah. Arek maturan sakta tadi ulah wae maturan sisi kunahan sih. Ya sana ge can hurung kalah sisi. Tadi atuh geus diururungkeun korek na mana? Ya si Hansip tadi aing beres deui aing keluar pan akuarium. Ya, Bang. Sok nak. Ah, beneran sih. Udah heula. Ya, duitna kurang. Lauk. Iya kurang-kurang. Di tanah kualitas tadi kurang-kurang. Emang beli lauk naon sih tak? Minyak kurang. Lauk laut. Ya. Lauk laut. Ya geus, ini kan lauk teh. Kan Oke, itu kan cuma mantep. ai buset. Lauk teri ieu mah sekalian we sia mah lauk layur. Mana si Siti Bang tuh, Mang? Si Siti. Oh, punya orang, Mang. Di tanah ku aing kalah terumpat deh. Si Ipong aing ditutah-titah wae. Mentang aing teu urunan. Tah kebenaran sawah tuh. Kau penuh syak wae. Oh, deh tutah-titah aing wae. Makan kapusian. Makan kapusian lu tak. Segala endah deh. Nang ukur meuli beas jeung bonteng doang. Ampun aing mah ihi. Siapa tadi dekat-dekat kunahan sih? Tempo beas we jeung bonteng. Laukna mana buat duit Kajen bocah. kudu bersyukur sakitu ge dibeuikeun. Sia sengar sengir sama hirupna cinta we jeung cinta bingung Lain masalah cinta sih mah. Kunaon sih sia teh geura pasak tah. Ipong dekat wae sih. Iya laukna mana ti pirak nu engek nang jeung bonteng doang. Pan sia mah pong duit teh mahi. Ih, pan ayeuna mah sagara mararaha sia mah. Dengekeun mahal tah sagala ge. Astagfirullahaladzim pirak putih. Beasa liter ceban bonteng hiji ceban. Borsan yang buduk ge, semerah ibu tuh ampun yang mah. Panas. Geus teh buru kalah cicing di dieu ihi. Sia mah capek aing. Kagak pasak bisi asak sia. Gede susuna. Lumayan poe ayeuna aing menang banyak. Beas menang, duit menang, tingali. Tuh gini si Sitina. Ngunjak eta budak. Nya akuarium aing men erek diisian lauk teri. Hei Siti. Si kendor pasti ngamuk ih mah gara-gara dikit. Hei Siti, ulah lompat sia. Ngalunjak ka aing sia. Ngomong-ngomong itu asak-asak aing teh tadi. Gebim coba cek sih mah. Obat temen Saina pulang teh juga. Buset per, karak nganyel lah